nyanana asup ka kamar tilu peting keluar nanyakeun opor asak heuy cek pamajikan nanyakeun opor geus ka mana opor geus jadi tai deui jadi tai kotok kan patah di opor ieu poe naon pamajikan nangis emang poe naon heuy dewek teu keluar tilu poe dewek tah kakak raja ulah kunaon eta kunikmat qurratu aini bis salat masyaallah. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ketika urang boga hutang asa diudag-udag ku nundek Nabi, perasaan urang teh seperti kitu. Iyalah anu urang paling sulit ngaji deuk ngalihkeun perasaan urang supaya pindah rasa tidak syariat karena hakikat. Ngaji heula urang ngaji amil, haju ngaji jurumiyah, haju ngaji sorob. Geus urang ngaji amil teh ditungtun ku guru ilam annal awamila fi nahwi mi'atu amilin labziyatun wa manawiyatun terus anda awal hurufun tajrul isma faqat terus anda wasani hurufun tasibul isma faqat dan lain sebagainya terus urang ngaji jurumiyal kalam wal abdul marakabul mufid beres. Kemudian orang nasrib daraba yadribu darban nasarayan surun nasrun fatayab tobat beres kadit. Terus parahayu pariut taprihan pararahoan kadituna beres guys. Annahu ummul ulum ilmunahu indungna ilmu tasrif abuha ilmu tasrif bapak dihijikeun ilmunahu jeung ilmu tasrif dihijikeun eta teh bakal jadi kalam ngeunah di mana aya mubtada aya khobar di mana aya fiil aya fa'il fiil urang keur nyaritakeun ilmu tasrif fa'il nyaritakeun ilmu nahwu caritaanana isim ieu teh berarti nyaritakeun ilmu tasrif ketika dijadikeun mubtada berarti ilmu nahwu dihiji-hijikeun jadi kalam bisa ta urang maca kitab paslun utawi ikilah iku upas di alun-alun bisa tahu nek dibaca paslun mangga nek dibaca paslan mangga nek dibaca paslin mangga nu penting bisa bae anahu berarti paslun itu hadza paslun bae mangga bae nek paslun hadza mahalahu hek bae paslan iqra paslan mangga bae paslin unzur pe paslin hek bae lah dek pasal bae teh fasal hek bae ay bisa mah saya nakdirkeun kumaha tanpa takdir pasal geus bae kayak bisa wae sabodo dituntun ku guru bisa maca semet maca makuari resep barang geus nyaho mubtada khobar fiil jeung fa'il kemudian syarat jeung jawab dibaca kurang kitab sapina dibaca tengahna rada engket-engket aya lugotan mah dibaca deui takrib dibaca deui fathul muin hese diajikeun ku urang dijangjangan di sisina datang ka lapadna mah teu kadeuleu nu kadeuleu jangjangna doang terus alfiahna diaji bukhari diaji bisa urang maca ningkat ku urang ningkatkeun bacana maca minhajul abidin wuluh nyaritakeun tingkah-tingkah manusia jeung awaik-awaik naik urang macaan kitab ihya kitu kemeh tin mimiti hal nu leutik datang ka nu gede dina ihya mah aya eta menjurus kana ngawungkulkeun diri ka Allah tasawuf ngaranna dibacaan ku urang teruslah urang muncak ngaji hikam. Waduh, timiti nyaritakeun urusan asma datang ke afal datang ke sifat nyaritakeun lelembutan latifah datang ka nyaritakeun urusan tata carana riyadhah tawakalna
datang ke syukurna terus kabeh dibaca geus kabeh kitab naon deui ieu geus dibaca kabeh aing salat can husu-husu ieu geus hikam geus diaji salat masih kene ngalantur kene bae ihya geus diaji malah geus dilalap ku aing ihya jeung terong meureun tetep bae neuleuh nu geulis ka kita bae boro-boro neuleuh jelema nu geulis kebo geulis resep terlalu imah tuh oh pohara jasa ieu ye kitu kudu kumaha kitab ahli tasawuf teh Minhajul Abidin Ihya Ulumuddin Hikam pana tuh aing kieu-kieu keneh bae malah mengaji hikam na ge geus dipasarkeun geus pohara jasa tapi salat can hus tapi geninganan aing neuleuh dunia boro-boro neuleuh mobil anu mahal BBB Lexus dan lain sebagainya misalnya itu aya nama Cadillac dan lain sebagainya Rolls Royce neuleuh Fortuner bae neuleuh Fortuner eta ki pudoli bubat babet tina Innova yang ganti Fortuner hikam geus diaji hikam kunaon jadi kos kieu jadi aredan kabeh keur memeh jadi kiai mah sederhana hirup boga motor geus bunga barang jadi kiai makin menjadi-jadi teu daekeun naik angkot eta kiai goblok bloon eta kiai ku hari mah hayang naik mobil lagi nu mewah bae wow mun teu mewah embung diondang ku bupati weh atau yang jemputnya harus mobil tornado emang aya mobil tornado diayakeun mah lah pokona. Aduh. Lamun teh tornado Sumarekon. Emang aya mobil Sumarekon? Jadi kiai jadi kieu. Da kudu lama jadi kiai teh atuh kudu tambah tawadu. Mun diomongan kurang, takaburan deui, sedekah. Babetkeun kieu kos kitu ngomong doang. Tapi nyana ge merenungnya aing can husu soal heran ketika maca kitab ahli-ahli Allah mimiti orang maca Kangjeng Nabi Masya Allah Kangjeng mawa qurratu aini fi salat leng ketika salat nu kadeuleuh hiji Allah qurratu aini fi salat urang ngadenge deui Sidina Ali cek Sidina Ali kurang mah lamun keur salat teh nikmat jasa sehingga kula wasiat tah cabut pedang teh engke cabutna ketika kula keur salat teu karasa Imam Syafi'i begitu salat pernah manehanana salat teu ruku-ruku pernah terjadi Imam Syafi'i peuting salat tahajud datang ka dur subuh teh teu ruku ku ngeunah-ngeunahna maca Quran bari salat bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin datang ke Allahu akbar cik sampai subuh can anggeus can ruku Masya Allah Habib Rozak pernah sujud teu hudang deui nya geus sarua orang molor tamat ya Allah ya Rabbi aduh pamajikan lagi kaget gua Habib nggak bangun sujud lama amat itu ayo dihudangkeun ngacai ya lamun keherun bejana baheula ditah ngopor ka pamajikanana ditanya ya hayam naonkeun opor nyanana asup ka kamar tilu peuting keluar nanyakeun opor asak heuy cek pemajikan nanyakeun opor geus ka mana opor geus jadi tai deui jadi teh kotok kan pata di opor ieu poe naon pemajikan nangis emang poe naon dewek teu keluar tilu poe dewek tah kakara ge ulah kunaon eta kunikmat qurratu aini bis salat Masya Allah kabelah dieuna carita-caritaan tuh boga Tuan Syekh Abdul Qadir mah kuari balik ka urang reungit hiji ge batal reungit hiji batal salat sia jasa ngepung heula reungit kena henteu nah
ieu kumaha atuh sia teh oplo jasa emang kumaha lamun urang hayang maca Quran aya guruna alif ba ta sa lif dibera b dibera aba bisa maca Quran datang ka istimewa maca Quran teh bakna di Jakarta himna di Singapura wah hebat-hebat dah banget. Nah kuari hayang bisa maca kitab tadi ngaji Amir Jurumiyah datang ka bisa maca kunaon atuh deuk ngarapihan batin teu pernah menta ditungtun atuh macaan kitab we macara tadi iya geus meuli deui ja coretan bola teuing jadi teu kabaca kuari tapi can atuh anu nungtun pan kudu aya nu nungtun oh sia deuk beneran ieu teh ibadah ka Allah muhun aya tuh geus ngaji geus bab syariat mah geus tapis jasa coba tanya ku aing sia rukun wudu aya sabaraha 11 sia hebat-hebat ngajawab dah atuh aing teh geus hebat jasa heuh jakarasa asa aing mah rukun wudu teh ngan genep aing mah geus di 11 kan cekeun hebat teu eleh santri mah mana eleh lain di Alkitab deh eta mah ETK aing mah geus 11 tenang bae bala mah datang ka kamar mah aing salah sebenarnya kudu jadi 11 segera teh embung eleh emang santri mah kos gitu embung eleh tetap mempertahankan baik nu jelas mah ditanya rukun wudu bisa mun gak bacai tayamum mun eueuh tayamum mun eueuh lebu eueuh kumaha salat bae terus kumaha tuh lihur matil waktu geus bae ulah masalah aja kumaha tuh lamun geus teu bisa lihur matil waktu modar tapis berarti rukun wudu rukun salat geus bisa jasa bacaan dan lain sebagainya oh bener geus bisa malah Quran geus ditalar geus tapi husu can loat sebab can aya nu nungtun batin oh sia deuk beneran endek ayo kuari kakarak praktek ye nya urang praktek tauhid atuh nya geus sia ngaji tauhid geus lalap tauhid mah wujud kidam bago mukhalaf badat kiamu binam siwah dan kurat ilmu hayat sama bisa jasa bagi ka opat sifat nafsiyah sifat malah manafsiyah geus jadi jelema ku ari nafsiyah binafsiyah geus bisa jasa tah mah ijan sagasa nu si ungul barohin si bolak-balik ja teu daek khusu keneh bae heran sifat nafsiyah sifat salabiyah sifat manis sifat manawiyah geus araraya geus kabeh lain nu eta jang khusu mah teh mah TK batu ya mulai ya nyaritakeun af'al Allah asma Allah sifat Allah mulai asma Allah af'al Allah heula ti af'al Allah pagawean Allah ente jeung pagawean ente eta teh dadamelan Allah oh dadamelan Allah mulai diperdalam asma Allah af'al Allah naik ke asma Allah naik ke sifat Allah hiji geus beres zikir tungtu maknana kuari geus ulah lama budak naik la maksudah bihaqqin fil wujud illallah eueuh nu dimaksud mata sia benta jeung peureumna maksud ka Allah ceuli sia denge sia nu Allah ka Allah ke irung sia menghirup udara nang Allah ka Allah ke sungut sia nyicipi ngomong jeung sajabana pagawean Allah ka Allah ke beteng sia pake ngeusian kitu dahareun inuman nu Allah ka Allah ke dubur sia kubul sia suku sia ulah berani ngalengkah lamun teu ka Allah kuari maksud ka Allah leungeun sia ulah wani nyekolna naon nu teuas jeung nu hipu kecuali ka Allah lain hehe ka Allah siap geus jadi kitu tadi tungtu gas kuari langsung praktek encan kana husu encan ditungtun ngaranna hayo mungkin sabulan mungkin satahun tok lelengkahan sia kuari ndek ka mana sia kuari
dek ngaji kamu sholat orang ditu hayangan maksudnya ngaji pan la maksuda bihakin filujil ka Allah maksudna ulah hayang dibere ulah hayang dialem ulah hayang diagung-agung eta luar daripada Allah lempengkeun ka Allah mulai rada sieup nu tadina hayang diberena 100.000 turun 50 lumayan tadi kadang-kadang mung kurang men tade nyaputnya takol sama kos itu mah Allah ieu kuari endeu ka mana dulur hajat bungaheun meureun kula teh lantaran kula diondang kanggo ngareah-ngeurah idkhalus surur ka Allah keun lengkah pertama deuk ka Allah supaya bungaheun itu teu kaluar tina syariat jerona ka Allah di atas syariat selama eueuh perintah dina syariat moal dilaksanakeun larangan jeung perintahna geus kudu hafal sebab ieu deuk menuju Allah teu bisa nu bodoh sebab syariatna beusi salah nu mantak masa cenah urang berhakikat teu meunang nu bodoh mah pantaukeun huluna engke syariat tinggalin endeu ka mana ieu endeu ka pamarentah aya parentah di pemerintah di partai aya sebab naon sebab negara wajib ku urang dijaga carana mun teu make partai hese wajib atuh sia bisa lelengkahan lillahi taala di partai ke pulau dinya mah cek bodole teh ke mikir heula mah kira karena Allah bisa ente di partai bisa sia karena Allah di pantar sae naon nu diperjuangkeun di partai awas zikir sia geus eueuh nu dimaksud iwal ti Allah hirup di partai dititah ku agama ngajaga negara partena ieu bener-bener henteu deuk kalaksanakeun parentah Allah Quran jeung hadis bener di dinyana sing lillahi taala mun teu bener cukup emprak bae geus naek tak kuari lillahi ta encan kana khusu ditungtun ngara alip-alipan kene ngaji awas karena Allah silaturahmi awas karena Allah ririungan awas karena Allah di organisasi awas lamun memang organisasi kudu sing bisa karena Allah nu deuk diperjuangkeun dina organisasi naon kudu dideul heula ADART na kitu kene dina partai mun nya perjuanganana diperintah ku Allah jeung aya nu deuk diperjuangkeunana menurut Al-Qur'anul Karim milu sia karena Allah mulai Allah bae salat deuk ka mana deuk ka Allah nah kuari encan kada khusu ditungtun ngaranna naik kuari istighfaran ku sia ti zuhur ka asar mata sia ta istighfaran ceuli sia istighfaran irung sia istighfaran sungut sia istighfaran ketika orang dek wudu nggak istighfaran ti zuhur ka asar orang wudu asar beres salat asar wudu dek maghrib istighfaran ta sia ti asar ka maghrib naon nu pernah kadeuleuk ku sia nu dilarang ku Allah naon nu pernah kadenge ku sia nu dilarang ku Allah dituntun kan ngaranna mulai kuari naik geus ya geus bisa kuari geus tang geus bisa zahir ngaranna jahar kuari naik kana khafi peureum ragap ngejendol maksudnya tasbih ya maka dijampai sih heran ya aduh abu hak lelembutan di urang teh aya 7 handapeun susu kencah handapeun susu katuh latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhbar latifatul qalb hiji-hijina latifatul qalbi ieu adalah nafsul lawamah eusina al-lawm al-makruh terus alam terus beres eta terus latifatul beres geus kabeh dibere kuari mulaian hiji latifatul qalbi urusan Gusti lelembutan qalbi al-makruh al-hawa al-lawm al-makruh al-hawa picenan kusia sok picenan al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah picenan ta kusia eta heula pagaweanna teh sok picen picenan terus zikir terus tafakur naiklah ke muraqabah teh urusan eta teng makomna makom ieu kuari urang geus datang ka makom encan nyaritakeun khusus salat encan teu kudu dicaritakeun
panjang dongeng singkat na baik datanglah orang ka makom ieu tah kudrot ieu makom teh makom hikmah geus tinggalkeun hikmah kuari ka kudrot ari sia nang saha nyieun nang Allah pagawean sia nang Allah eta teh kunaon ku kudrot Allah nya ari sia eta salat nang saha nang Allah sia dibere bisa salat ku saha ku Allah salat sia berarti nang sia apale nang Allah kunaon eta ku kudrat Allah ku taufik Allah ku auni Allah ku kuat Allah ari sia eta henteu maksiat teu nyekelan teu nongton orkes kunaon ku pitulung Allah ku pangrasa Allah lain nang sia lain ai siana ka man eueuh nu aya Allah balikan deh asa puyeng atau emang siapa pagawean puyeng bae ieu iraha teu puyeng aja pontokan sia mah puyeng bae dibere nu babari puyeng kumaha nu hese sia mah nu ngeunaheun mah jeung ridit nikmat kana hate tiis di dunia tiis di akhirat sia panas ya balikan deui sok ari sia nangieun saha nangieun Allah pagawean sia leumpang diuk ngomong binta ngedenge nang Allah siana eueuh nu Allah kabeh geus teu make hikmah tah ari sia ieu ku ari daek salat nang sa nang Allah ketika sia salat eta salat nang sa nang Allah lain nang sia lain apaan sia isku kekuatan Allah da abdi mah la haula wala quwata illa billah ku taufik Allah bi taufikillah wa quwatillah wa haulillah wa aunillah nang Allah kabeh Aisyah eta teu maksiat menang saha menang pangrasa Allah bi isbatillah wa hifzihi. Gas atuh sia geus nyaho atuh aya kitu mah Aisyah mana heueuh ja abdina nangieun Allah nu Allah pagawean abdi ge nu Allah nang Allah kuari salat abdi ge lain nang abdi janang kekuatan Allah pitulung Allah henteu maksiatna jadi raksa ku Allah dijagaan ku Allah ja abdi mah teu aya nu aya Allah sok geura salat khusus datang sorangan jadi lain di khusus Allah benang siapa ini aku sia teangan dina hikamna moal aya kudu aya nu nungtun pugu guru nak maca kitab ge alif naon maca Quran alif alifan heula maca kitab ge amil jurumiyah heula atuh kitu kene endeuh pan husu mah eta mah nomor hiji geus asal husu berarti geus jauh ka Allah atuh eta berarti kudu aya alif-alif padahal cara tadi asma afal heula jeung ahwal eta teh kajahokeun engke bermakom-makom sebab di deuleuna Allah mah make lelembutan sebab Allah mah wa huwal latiful khabir kajahokeun heula di mana ieu nafsu urang wauhan heula nafsu lamun urang teu wauh jeung nafsu moal khusus sebab urang teh dibawa ku nafsu sebab nafsu teh kendaraan setan jadi urang wauhan heula nafsu nu mana nu kudu diayakeun nu mana kudu dipiceun ari teu wauh mah teu nyaho ka nafsu deuk mana nu dipiceun berarti kudu nganyahokeun digambarlah ku ahli thariqah mah gambar ieu nu dipiceun ieu nu diayakeun sok geura mulayan geus ulah husuma ulah direncana ulah dihayal-hayal capek sia kajen ku kumaha ge mulai ku ari boga rasa ja eueuh urang mah nu aya mah ja Allah atu wa huwa ma'akum aina ma kuntum teh karasa lain carita innallaha ma'ana karasa lain carita leumpang ka mana bae cak Allah lempang siate lempang aing deuleu sia deuleu aing sing hade ketika deuleu awewe cak Allah haram balieurkeun ulah kana beungeutna dadana bae nu dideuleu siapa bloon ban teu lamun tak Allah nu ngabimbing Allah teh ngabimbing urang nu mantak maksum Kangjeng Nabi mah dibimbing ku Allah nu mantak wali mah mahfuz dibimbing ku Allah ketika lempang bareng jeung urang lempangna ngan aya bimbingan Allah ulah dideuleukeun teh cak Allah
ilham ngaranna nu mantak ayalah ucapan-ucapan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu nazim nu langsung ti Allah. Oh berarti wahyu ilham ngaranna cak Allah kakula anu cak Allah kakaula anu dikitabkeun lah ku Tuan Syekh Abdul Qadir ucapan kula jeung Allah ieu aya kitabna ucapan-ucapan nu beunang ti Allah langsung bimbingan Allah ketika ulah dideuleu ketika eta datangan eta mah ulah didatangan nang Allah langsung sebabnya nana geus wa huwa ma'akum aina ma kuntum ku ari mah karasa salat Allahu akbar eueuh diri nu aya Allah ngan babacaan soteh diparentah bae ku Allah maca alhamdulillah maca surat ruku atas perintah Allah geus teu kaluar tina syariat ngan di jerona aya hakikatan. Jadi lain teu kudu salat, teu kudu geus datang ka hakikat mah geus datang ka Allah, geus teu kudu salat, cicing sia ulah dahar-dahar modar sia. Hayang seubeuh teu dahar modar kajen kumaha. Teu bisa tetep bae bersyariat ngan eta cangkang jerona hakikat. Geus salatna ge engke beda-beda aya cepet aya lambat jasa tergantung kumaha ngeunahna dirimu ka lamah jeung Allah. Matak disebutna ge salat teh munajat lirrabb. Dina hikam as-salat al-munajatul lirrabb. Salat eta adalah bibisikan jeung pangeran. Ai urang mah salat eta bibisikan jeung emol. Teu akur jeung konsep urang mah teu akur jeung koe da salat teh munajat lirrabb. Urang mah jangan teu karasa. Sebab naon? Urang mah salatna dibawa ku nafsu. Picenan nafsu, picenan makhluk, picenan heula setan, kakarak nu ayangan Allah. Salat di mana bae? Sian deuk ka mana cak Allah? Deuk salat menuju saha? Ayo salat menuju Allah. Atuh aing mah jakwari ge aya di jero kamar salat jeung Allah. Ketika di jalan nyana, ai sia ieu deuk naon? Deuk salat. Ai salat ka saha? Ka Allah. Apu ada teh kudu di masjid di salat. Aing aya di dia di sok kamar, keluar ti mobil. Allah, Pak. Di jalan salat. Tuh. Saya di mana ya? Nek sholat di mana sholatna? Nek di itu di masjid. Nek neangan naon ke masjid? Nek neangan Allah. Atuh aing di dia aya. Tilok ke masjid. Batak wali mah tilok ke masjid. Tilok ke masjid. Nek ka mana? Ka masjid. Nek ka saha sholat ka Allah? Kan kudu ka masjid. Ai Allah cak Allah keneh. Cak Allah pan aing mah teu aya di masjid ieu. Aing aya tuh sadik sholat mah hayu bae. Pan Gusti miwarang berjamaah. Oh. Nu di arah berjamaahna mun beusis yang kadeuleu ku jelema henteu abdi dak salat ka Gusti ngan kudu berjamaah cak Gusti wae kitu ona aju bener sia henteu di ditu tu aya pimitoaeun disambilkeun lah tah eta takos kitu da tuh da geus datanglah ka kudrat bakal karasa di dinya bisa gabedakeun hikmat nu mantak ieu mah singkatna bae deuk nyurahkeun ieu doang tah wala yufarriqu moal bisa ngabedakeun bainal qudrat wal hikmat antara kudrat jeung hikmat illa ahlus syuhud kecuali ahlus syuhud nu tadi teh ya lamun teu dikitukeun pan ahli syuhud nu mana gebesi haji syuhada deui ahli syuhud wal iyan etalah ahli rasa nu dedeuleuan hatena nuranina ka Allah. Geus jara geus bisa kabeh aing mah kabeh ge nang Allah diri aing dijieun ti eueuh ka aya nang Allah pagawean aing nang Allah salat aing nang Allah puasa aing nang Allah ja eueuh nang aingan aing teu maksiat dijagaan ku Allah jadi nu aya mah taufik Allah jeung pangraksa Allah aing mah ja eueuh nu aya ngan Allah ku ari aing diwujudkeun kos aing engke mah bakal ayana aing mah ayana lalagaan aing mah wujudna wujud lalagaan wujud hakiki mah Gusti Allah mata hatena nyemprong mencerona kana wujud hakiki Allah nu mantap geus salat teh Allah Allahu akbar rukuna naon geus ka Allah bae sakira-kira aya reungit ateu digaro bohong sakira-kira aya nu liwat ngalirik demplon amat bohong salat di sisi masjid kaca aju jalan di dinya pas si minah deui nu liwat imam waladhdallin min maksudna minah teu si minah nyileuk batal goblok sia eta kos kitu salat
salat lalagaan lamun geus datang ka ahlus syuhud walian tempo Sidina Abu Bakar Siddiq tempo Sidina Umar tempo Sidina Utsman Sidina Ali kabelah dieuna para aulia-aulia Allah sehingga teu kadenge nanaon buktina Mama Bakri bae coba dak sia talagudag ka budak leutik aing dek salat atuh budak leutik nyana salat Allah ketika asup ka salat teu kadenge tanu talagudag teh urang mah keur salat teh aya nu liwat mobil di balik kerudung wah ngeunaheun ye Oma Ira ye urang keur salat kadenge salat Oma Ira mah aing tadi Fatihah datang ka mana ye poho tah eta urang mah ngageser setik tuh teu kadenge teu kadeuleu nu kadeuleu Allah ahli syuhud wal nyan khusu salatna bisa ngabedakeun ieu lah kudrat ieu lah hikmat wallahu a'lam bishawab.